Teh motor kieusan nanaonanya naon dari kieu punya mualnya ah. Cece dena keur cetan jeung kabogona. Oh cetan. Ih marane mah dusun. Bejakeun lah aing ka bapa lah bejakeun. Nya sok bejakeun salwa bae dikawinkeun ku bapana. Cepet lah jajan we. Ya betul. Mang, main lah. Meuli naon, Dul? Eta aya naon wae, Mang? Jih, ai maneh tak tempopan aya di dieu aya top es, jas jus, marimas. Nanti loba lah pokona mah. Mang aya jeung naon, Mang? Oh, ieu teh peragi top es ta, Dul. Iya ya. Ser. Mang aya naon, Mang? Nyeunakeun naon? Ji, ieu teh. Teh aja teh tina teh piraku tina sekaroko mah lah. Oh iya teh, aya seblak mana? Suatu tanya wae, meuli moal teu bugu pisan sia mah hirup teh. Erek atuh, Mang. Yo sekali deui, anu kieu di kumaha ajeuna? Duh, manehnya pasti bejaan dari teh ditinyu. Yalah, tenden tuh kan itu. Semal bahasan tetanya rek jadi mah meuli teh. Bacot we gede sete tuh. Tuh nyatanya wae sia mah gerang ke teh deui tas ieu teh. Itu lobang kan di tengah tekaladangan. Rek moal. Ih, si Mang ngomong kitu, pirage nanyakeun moal meuli ieu urang mah. Dasar budak tolol. Belihan tuh tetanya we heueuh anu ditembal. Ai sok marane rek tetanya deui jeung tadi. Belihan teh tetanya heueuh. Ih, dasar si Emang digalak-galak teh pirage urang hayang meuli nu kieu, na patut nu kieu dibeli. Dasar bebenjit nanya heueuh. Aing harus ngejekeun sagala cai. Aduh, meuli nahan teu kehen teh. Balik. Emangna urang pananyaan. Aduh.